kemana ya si Asep jeung si Bos Ocit di markas eueuh keur kamararana cenah ieu teh. Sepi euy, aduh. Wah, si Adul euy. Kaditu ah. Aduh. Si lain can cager eta huntu. Acan doang. Tapi leuheung ieu rada diubaran ku ieu ya. Matakna, Sep. Mun si Bos ngomong teh, dengekeun praktekeun ku si lain. Praktekeun kumaha, aduh. Heuh, eta huntu, mata kan sikat geura huntu teh. Jadi mau jadi huntu, kan kitu lain cek si Bos Kardi teh. Oh, si lain mah dul. Kakak nyeungseurikeun Asep keur nyeri huntu teh. Heureuy atuh Sep, asup wae karo hate si lain mah. Ai si Bos Ocit ka mana? Har. Ai panya teh geus di markas, dul. Si Dik kan dewek oge nungguan dari si lain. Sep, poe ayeuna ka mana ya? Urang neangan pencairan euy. Kumaha dul? Urang ka pasar yuk, cobaan. Pasar mana si lain? Eta pasar biasa. Soalna dewek kamari di udag jelema. Di udag usaha. Sabaraha jelema? Sorangan jelema mah dul. Tapi lamun urang bisa naklukeun jelema eta, pencairan bisa ngagolontor. Duit. Hayu aya rek kitu mah. Tapi eta lahan heula atuh paragi huntu, ngewa. Maknya aya preman jadi huntu. Heeh atuh dul. Hayu ah. Hayu, keula. Aya si Bos Ocit kumaha? Bahaye si Bos Ocit mah. Tarima beres we. Nyaho atoheun we. Ya heuh atuh kitu mah. Hayu. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Can nepi ka target ya duh penghasilan. Tapi bae. Si loba keneh ieu tagihaneun. Nu can mayar iuran teh. Kudu semangat lah ayeuna mah. Biar urang bisa kawin. Laut najan jero masih bisa diteuleungan. Kamana dengan si Ogut? Ini ulah tanahna itu. Bingung dengan lagi. Si Asep jeung si Adul ka mananya? Nongol-nongol. Tah, beneran aya Hansip ye. Ini anak buah dewek tuh. Anak buah nu mana kan? Biar aku selain teu apal ke anak buah dewek. Kuduna si lain sebagai Hansip apal atuh. Har, naon hubungan dengan Acip? Si lain mah payah jadi Hansip teh. Cing, si lain bukan duit teu. Duit yang naon itu kan? Lamun si lain hayang aman jadi Hansip. Teboga pisan Kang aslina. Si lain teu apal ka dewek. Biar aku kudu dirah-rahan mah. Oh, jadi teh majek kita maksudna? Heeh, rek naon si lain? Dewek sebagai Hansip anu terhormat kudu bisa ngajaga kampung ieu. Oh, si lain mah kudu di. Aduh. Gehel teh. Sugan teh moal neungeul. Aduh.
panas ditakis ku Udi. Aduh, seueteung Gusti. Alah. Yuran bos. Siap, nun. Mang. Ya, nun Mang. Thank you. Ya, Majang, cager Majang. Alhamdulillah sosok lah ini manggilnya Yuran tadi kan. Iya, siap. Nah, Thank you. Nah, ngomong HP wae, Yuran. Kubur Bang. Yuran Bang. Ngomong HP wae mah. Ada yang jeung Rana eta. Itu dul anu ngudag Asep basa eta teh dul tuh. Mana? Eta jalan mana? Kieu aku dewek nu kieu mah. Tuh kan, nanong ku make bismillah mah lancar. Jadi oge dewek kawin teh. Yuran. Namru kene geuning ieu bos. Alah, nuhun ah. Dewek kudu beunang ieu jelema. Si lain mah kakak cicing di dia. Dul, ngaruaskeun. Buru itu, sok-sok. Aya jelemana? Aya dul. Aya, sok-sok buru rikat. Hayu, dul. Reka mana si lain? Cicing. Si lain nu budak dewek teh. Beunang sia ayeuna mah. Kayak layan naon ieu teh. Lain aya naon si lain. Tah, iya dul, jelema anu budak dewek teh dul. Si lain teh apa? Tah dewek duaan saha? Haha, si lain teh apal ka dewek. Tong lu balik lah, Sep. Saha eta nya euy. Laporan orang ka Bos Hendra ieu mah. Lamun kuring jadi artis Jawa Barat pasti loba awewe bakal ka Bandang. Aduh, jigana lamun jadi artis, Neng Marni, bakal ka Bandang ya. Pokoknya mah, detik ieu kudu panggil jeung Neng Marni. Alah, mana ya Neng Marni? Si nyangsang tukang seng tatangga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka Bebeb Marni, tepang oge nih. Alhamdulillah ya Allah, nuhun ieu doa di ijabah di kawul. Tepang oge jeung Bebeb. Kabar ka mana geulis? Kang Herman, aya naon deui Kang Herman? Neng Marni, kumaha cinta Akang Herman teh ditampi teh ku Bebeb Marni teh. Bingung Kang Herman, bade nampina oge. Teu kada bingung-bingung sareng Kang Herman mah. Kenaon? Pulus. Ya, sok. Pulus. Sanes soal pulus Kang Herman, kenal oge name 2 kali. Mahnya jauh nampi weh, PDKT gitu aja. Deuh, teu kada bingung-bingung. Sareng Kang Herman mah, Neng Marni bakal dibahagiakeun dunya sinareng akhiratna.
si Bos Herman. Nya atos atuh, antosan we atuh walaran ti Marni semingguan deui mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Neng Marni. Wah, pokoknya mah Bos Herman ngantosan samengon deui kanggo walaran salira. Oke. Si Laing mah lain dipenta tadi duitna atuh. Nah atuh adul si Laing mah hanas ditonyok atuh. Si Laing mah Sep lain ku si Laing dipentana atuh. Heeh dul poho hanas ku Asep ditonyok aduh. Si Laing mah nya pohoan nya jadi huntu. Marana ge jelema dul. Si Laing di marana wae. Bos Ocit anu ti mana wae mah. Si Laing loba ngalawan pisan ka bos teh. Justru dewek neneangan si Laing. Neangan ka mana, Bos? Neangan mah ka mana we bebas. Si Bos, nya neangan ka mana-mana mah moal kapanggih atuh. Dewek mah bieu geus di pasar ngajar jelema. Ngajar jelema? Ngajar sah si Laing? Bebenangan teu? Tah, lamun masalah bebenangan justru henteu, Bos. Teu bebenangan duit. Terus non hartina tuh bieu nyiksa jelema di teu bebenangan mah. Aduh gawe pisan. Si Bos, justru amun eta jelema dihajar bakal cair teh dana di pasar. Awas si Laing. Asep, Adul, lamun omongan si Laing aruh bukti. Siap, Bos. Neng Sari kunaon? Nangis gitu? Kang Agut, teu naon Kang? Wah mungkin teu naon. Sakitu nangis gitu Neng Sari. Kunaon sok nyarita ka Agut? Kuciwa Kang Sari mah. Kuciwa ku Sari Neng Sari. Ku Mang Kardi. Si Kardi deui. Emang kunaon si Kardi majag? Sanes majeg Kang Agut. Tapi tos jalir janji ka Sari. Jalir kumaha maksudna? Nganyari ke Neng Sari gitu? Jalmi kitu dipercanten atuh Neng Sari mah. Nyatos Neng Sari tong nangis wae. Hawatos ke. Nya Kang hatur nuhun. Mangga atuh Sari uwi heula. Mangga. Si Kardi mah teu kapok-kapok. Aduh. Si nyangsang tukang seng tatangga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang kacipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuanki babaturan sobat dali si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang